Aya nu lumpuh musafir bari sila sisi jalan kadupak ku anu lolong anu keur balang sia neangan sandang pangan anu lulung gebut labuh nu kadupak katindihan dua nana pada nyeri anu kadupak nyareka anu ngadupak bati bengong sasadumen tampura lantaran teu awas akhirna pada sadu pada akhirna jadi ngahiji sasobatan dari pisan dilumpuh terus diangkut ku kilolong anu begas tetapi teu awas ku pitulung lumpuh bisa ngiler ka mamana mun pareng pada baredan antukna pabedan lumpuh rejeung mun daek garotong royong lumpuh sadrah digandong lolong moal kita jong nolong teu bisa ninggal lumpuh teu bisa lempang mun pareng pada baredan antukna pabedan bedan lumpuh rejeung lolong mun daek garotong royong lumpuh sadrah digandong lolong